Lieur-lieur ku sorangan, ripuh-ripuh ku sorangan, capek-capek ku sorangan. Matakna lamun hirup masih kene lieur, masih kene ripuh, ulah sok adigung ka batur. Beladage. Dengekeun kardun, lalaki anu hebat lain lalaki anu neangan awewe geulis, tapi lalaki anu bisa nyieun pamajikanna jadi geulis. Sagoreng-goreng pamajikan maneh dihareupeun maneh, tapi di mata hareupeun lalaki nu lain geulis. Kusabab bisa menangkeun pamajikan maneh. Beladage. Dengekeun ontohon, teu sakabeh jelema anu getol digawe, nu getol usaha, nu getol neangan duit keur nabung jeung jalan-jalan. Sebagian jelema aya anu cukup keur dahar, aya anu cukup keur mayar hutang, aya anu cukup tanggung jawab jeung jadi tulang punggung keluarga. Ulah sangeunahna nyebutkeun ngomongkeun ayeuna usaha tahun-tahun tapi teu boga nanaon. Jelema mah beda-beda pangabutuh, ulah disarwakeun. Paham? Baladage. Ngaranna ge pasangan egois. Ari kana hayang sorangan kudu diturutan, kana pangabutuh sorangan kudu sagala dicumponan. Giliran pasangan aya pamenta aya kakayang dihare-harekeun. Beladage. Dengekeun ontohon, pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, ulah dilobakeun babaturan. Lamun isu page tau maneh susah, saha nu nulungan mah iwal ti duit. Keur naon nu babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komo ngan saukur nginjem duit. Baladageun. Jelema anu jahat di dunia, jelema anu nyaho manehanana salah, tapi manehna teu pernah ngaku salah. Jeung jelema anu flying victim, manehna nu nganyeri, tapi manehna nu ngarasa tersakiti. Beladage. Ngaranna ge jelema, sifatna ge beda-beda. Aya anu asik, aya anu baik, aya anu sirik, aya anu licik, hiji deui nu munafik. Beladage. Dengekeun kardun, beda yeuh awewe zaman baheula jeung zaman ayeuna. Nya jelas beda. Ari baheula mah awewe baheula mah yeuh mararanja, maranyemenge, saeutik-saeutik klewek, nanaon oge ngandalkeun salaki. Coba awewe zaman ayeuna moal ngandalkeun salaki, nanaon oge diandalkeun ku sorangan. Jadi awewe anu malandiri. Mulai tina bongkar pasang gas, ngangkat galon, menerkeun kenteng, naplok, ngecet. Ayeuna mah awewena bisa ku sorangan. Da kusabab zaman ayeuna mah awewena talau diri, saladar diri. Dangaran salaki mah titipan, lamun teu diambil ku Tuhan pasti diambil pelakon. Beladage. Kumaha lur? Hirup di handap capek. Matakna lamun keur hirup di luhur, ulah sangeunahna ka batur, komo ka dulur. Karasanya ayeuna mah ku sorangan. Hakan we tah. Yeuh, hirup mah kumaha mararaneh we. Bebas, sakahayang maneh, da angger. Aing halus diomongkeun, goreng komo deui. Meungpeung maneh harariru, teh geura aredankeun. Baladageun. Ari hirup hayang tenang, boga badan hayang sehat, ari gableg pikiran dipake mikiran batur, gableg hate panasan ku rejeki batur. Hirupna sapopoe loba nguruskeun hirup batur. Sehat batin pikiran kumaha, ai loba iri dengki wae ka batur mah. Baladageun. Hakan. Genahnya jadi ece mah katempona teh senang jeung tenang. Atunya heueuh, maneh dek ngagorengkeun urang, dek ngomongkeun urang, dek nyebarkeun aib urang mah selalu tenang, selalu senang. Kan nyeri ka peurih, ieu ku aing mah diteureung bulan, nepikeun ka awak gemrot oge. Moal jadi pikiran kaos maneh, anu resep mikiran hirup batur. Bener teu? Baladageun. Yeuh, aing update status jeung update video di sosmed teh hiburan. Ulah sok baperan. Aing aya nu ngomen cemburuan. Aing aya nu muji dicemburuan. Yeuh, lamun sakirana maneh cemburu ka aing, cancang eta boga salaki dina tunggul domba. Ulah sina nyonyo HP. Kunaon? Karek nyaho dunia sosmed. Yeuh, dina sosmed mah rupa-rupa. Aya anu minta perkenalan, aya anu minta pertemanan, aya anu jadi duduluran. Tah eusina teh kitu. Lain kalakas cemburu ka aing. Baladageun. Heran, lalaki zaman ayeuna mah mandang ka awewe teh
lain nempok banget nah, lain nempok hatena nu soleh, lain nempok kana kalakuan anu alus, tapi nempok na teh kana susu jeung bujur. Sakirana lamun nempok kana susu, tuh aya ucing, susuna 8. Lamun nempok kana bujurna, hayang nu gede, munding tah gede bujurna. Bala dagu. Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Ye, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha? Dulur nu sangsara. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero. Heueuh, moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegero jeung beberes mah. Emang ye dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga tapi eta ikhlasna tiada tara. Bener tuh. Para dagu. Duit aing, gaya aing, mah sumut maneh anu riweuh. Bala dagu. Ari pakeana rohani, ari kalakuana roh halus. Resepna ngagorengkeun batur, jeung ngomongkeun batur. Teu bisa ngaca. Bala dageun. Info ka Pak RW sakedap deui tarikh lebaran haji omat sesakeun tulang rusuk jeung tulang punggung. Sabab ieu tulang cangkeng abi mah geus nyeri Pak RW. Omatnya bala dageun. Yo, serba salah jadi minantu mah. Ayeuna urang jempe bitoha sangeunahna. Tempo urang angkat bicara, pajarkeun urang teu boga etika. Bala dageun. Hirup mah ulah daek disetir batur. Komo mun diatur-atur. Bedah ge teu dibere ku batur. Emang duit anu ngatur, tapi hirup kudu boga prinsip lur. Bener. Bala dageun. Ye, nasib jelema kahareupna moal nyaho cigah kumaha. Selama maneh jelema ulah sok ngaremehkeun ilmu. Paham? Pamajikan mah hebat. Dibere duit sapoe 50.000. Bisa dipake balanja, bisa dipake dahar ku sakeluarga. Barijeng eta teh mikir-mikir heula. Da anger ieu pamajikan mah ditudingna ge boros, tukang meakeun duit. Coba lalaki beli rokok sabungkus 35.000, acan kopi sapoe 10.000, acan nongkrong-nongkrong jeung babaturanna meuli bensin, tapi manehna teu ngarasa boros. Mitos atau fakta? Bener teu? Bala dageun. Yo, zaman ayeuna mah hararese, beudeuh digawe hese, beudeuh sakola belum cukup umur, giliran urang ngalamar kerja kudu ngora keneh. Yo, di urang mah sagala hese teu cara dibatur. Dibatur mah lulusan SMA gajina nu 60 juta, nu 40 juta, anu 30 juta. Coba di urang ieu gajina sabulan ngan saukur 4 juta, bari ijazah kudu SMA, S1, S2, S3, S3, S alpuket, S teler lieur pokona ieu. Ayeuna urang menang gawe ngan saukur tutup lobang gali lobang, tungtungna loba hutang. Lain senang mah kalakah ripuh besti. Bener teu? Bala dageun. Ari kabatur bager, ari kadulur sorangan, medit, pelit, merege hese, cak jahe, koret, buntut kasiran. Ari kabatur mah geus segala dibikeun. Aya nu nginjem duit dibere, aya nu minta tulung dibere. Eta da hayang kapandang alus. Ari kadulur sorangan, medit. Bala dageun.